dina masalah fikih ieu urang cobi-cobi ngabahas perkara-perkara anu berkaitan sareng paharaman dina kehidupan sadinten. Aya hiji pasal Faslun fi tahrimi awani zahabi wal fidah wal labsil hariri wa ma yunasibu dzalik. Urang cumarios dina ngajelaskeun haramna nganggo wawadahan tina emas, tina perak, sareng nganggona sutra wa ma yunasibu dzalik. Sareng perkara-perkara sabangsana. Margi engke benten kan hukumna pamagat sareng istri. Lamun nu anu sederhanana urang geus paham, pamagat berarti teu kengeng nya engke diantawisna bakal kapendak. Teu kengeng ngangge sutra, teu kengeng ngangge emas. Ya rumu aradijal wanisa ittikhadu wastimalu awani dahabi. Diharamkeun paribu pikeun pamagat pikeun istri ngangge wawadahan tina emas sareng tina perak. Wawadahan naon? Nya wawadahan we. Kana gaduh artos urang nyeun piring tina emas kan. Jelas haram. Tina perak sami teu kengeng. Wawadahan ieu. Ieu teu acan ngabahas kana perhiasan, teu acan ngabahas kana nu sanes-sanesna. Ieu mah wawadahan. Jadi wawadahan mah cangkir. Ai urang panginten nya mikirkeun asa teu mungkin. Tapi da ari jalamana beunghar mah lamun manehna aya kahayang bisa terjadi kitu teh. Keur gagayaan mah. Pan ari nu beunghar mah geuningan jam tangan oge hiji jam tangan hargana ge kuat ka ratusan juta teh aya. Jam tangan hargana harga samobileun. Tah. Meureunna suatu saat lamun manehanana aya kahayang bisa wae manehanana nyieun piring tina emas, cangkir tina emas. Tah eta mah bade pamagat, bade istri, bade rakyat, bade penguasa, bade raja, bade saha wae sadayana diharamkeun ngangge wawadahan tina emas atanapi tina perak. Bade bentukna naon wae. Wawadahan kitu. Fi aklin tuh dina wadah perabot baragi barang tuang atau napi baragi barang leueut. Kal kumkumi botol biasa terus dianggo. Mabkharah tempat tinta sakeunana kena pejabat luhur urang nyieun je tina emas. Kadang-kadang sok gaduh cacauan itu tina emas tah kitu tah. Alat-alat gitu hayong-hayong nunjukkeun bahwa manehana teh beda kalangan bangsawan. Kadang-kadang nyeun gigi gigi emas geuningan teh. Eta teu kengeng engke bakal aya bahasna di payun. Gitu. Sageuning ngadasok aya wae. Tah eta mah engke mah aya di payun nya tah acan ngarinya gitu. Aya. Margi masih kena tiasa ku perkara salian emas sanes nama kitu nya mas perkawis gigi mah gitu. Tah, engke bakal aya ka payun. Saah 2 jam teu kengeng. Mikhalah tempat cela. Gitu. Sisir teu tiasa. Jarum, pokona mah parabot-parabot tina emas perak teu tiasa dianggo. Teu tiasa didamel bade isi bade pamagat. Wa yahrumu al-mudabbabu bidahabi mutlaqan jeung deui dengan seukur emasna unggul. Tapi barang-barang anu disipuh ku emas, nu dilapis ku emas. Anu aya unsur emasan. Kadang kawis aya teh jam tangan di urang ge seueur teh lamun nu teu apal mah jam tangan teh anu dilapisi ku emas. Nya eta teh jelas teu kenging gitu nya. Kecuali engke bakal aya pendapat kecuali anu memang emasna teh sangat-sangat sakedik. Maksudna teu tiasa dipisahkeun antara emas sareng si ieuna teh. Jadi teu katingali ku sebatas nya disipuh meusan gitu, kur diperulukeun bagitan cerbuk emas digosok-gosok dah. Gitu. Wa'an yahrumu al-mudabbabu bidahabi mutlaqan. Pokona mah anu disipuh ku emas oge sami teu kenging. Teu kenging barang-barang perkara-perkara anu disipuh ku emas. Aya anu carana teh baik dibakar langsung atawa ditempelkeun, diketrokan gitu tah. Atanapi diledotkeun dina proses nyetakna teh dikumaha we eta mah kitu. Jadi dengan seukur emasna unggul anu disipuh ku emasna ge gitu. Wawadahan ieu mah wawadahan ya. Teu acan kana perhiasan. Engke benten perhiasan mah pamagat sareng istri gitu. Wa amal mudabbabu bi fidatin, ayeuna kumaha upami perak.
fa in kanat kabiratan li zinatin hurimat. Perak mah aya sedikit perbedaan. Perak mah lamun disipuhna ieu tadi barang teh ku perak, lamun ukuranana seueur jeung tujuanana karena hayang gigindingan maka eta haram teu meunang. Jadi disipuh ku perakna teh seueur kadar perakna teh katingali we jelas pokona mah si perakna teh. Gitu. Jeung deui maksudna teh supaya gigindingan maka eta haram hukumna. Kumaha cenah lamun ieu mah disipuh ku ieuna teh ku perakna teh seueur tapi karena aya pangabutuh. Kumaha lamun kitu? Atawa saeutik pikeun papaes pikeun gigindingan saeutik atawa loba tapi karena pangabutuh. Maka hukumna kurihat dimakruhkeun. Jadi sanes dimeunangkeun ternyata. Jadi tadi mah upami disipuhna jadi urang wihandi ti awal supados runtut gitu tah. Lamun paparabotan tina emas, istri pamagat hukumna teu kenging haram jelas. Ayeuna kumaha anu disipuh ku emas, tah disipuh ku emas eta sadayana mutlak haram sami teu kenging. Ayeuna perak disipuh ku perak, tah disipuh ku perak mah upami disipuh ku perakna kadar perakna seueur bari maksudna teh pikeun gigindingan maka hukumna haram. Kumaha lamun perakna seueur tapi maksudna teh karena pangabutuh. Gitu. Karena pangabutuh si perakna teh atawa sakedik pikeun gigindingan sakedik gitu disipuh ku perakna teh, maka hukumna ari kana haram mah henteu ngan makruh. Tah upami dikembalikeun kana fenomena ayeuna seueur eta teh Bu. Gitu. Termasuk lamun urang jujur kana hukum mah ngukaan bakal kapendak. Urang kan terang di urang geuning di Depok aya masjid Kubah Emas. Ketika dicari-cari informasi ditataroskeun cenah eta teh emasna teh aya kana 3 mm nah malapisina teh cenah. Masjidnya Dian Al-Mahri geuning namina teh. Da upami jujur mah sampnya masjid oge da teu kenging eta teh. Ngan begitu acan mendakan dasarna duka memang nyandak tina pemahaman fikih anu benten kitu nya. Soalna aya sebagian ulama ge anu berpendapat sabab cenah ieu mah alasanna teh karena untuk mengagungkan simbol-simbol Islam. Sapertos di ditu nurutan di mana di Mekah. Kiswah pan teh emas teh benang emas nya teh. Sareng perak eta. Nya gitu. Tah eta teh karena orang kedah heula paham teh hiji masalah negara Arab sareng luar Arab tina segi perbandingan panyandakan hukum fikih eta benten. Upami Arab cenderungna teh kana non luhur nama karena Imam Maliki teh Arab mah Madinah kadienakeun dicanak di gegedenan ku nya Wahabi teh. Wahabi teh gitu Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Itu memang pola panyandakan alur pikirna teh benten gitu. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat nama sesama teu kenging eta teh. Tapi da orang nya teu tiasa menutup mata da memang aya terjadi kan gitu di Mekah gitu. Jiga nama urang nya dicanak sae sangkana da piraku da itu kita para ulama wungkul gitu. Panginten nyana kana pendapat anu ieu mah dilaksanakeun teh pikeun nunjukkeun kana keagungan simbol Islam supaya henteu dianggap remeh, supaya dianggap beunghar umat Islam, supaya umat Islam dianggap nya mampu sareng nunjukkeun kana kahebatan gitu. Keun eta mah benten deui da memang heueuh kaharti gitu. Ngan upami urang gitu. Di urang digindingan. Tah ieu mah kedah dikaji deui. Da lamun ninggal mah pro kontra para ulama eta ge tanaon Masjid Dian Al-Mahri teh seueur pisan aya nu satuju anu henteu para ulama teh gitu. Ngan anjeunna nyanak teh kana eta tadi teh. Sabab istilahna teh nya pikeun nunjukkeun kana keagungan simbol-simbol agama supaya
diagungkeun diluhurkeun gitu. Tapi dari dasar nama keagungan sareng kaginingan masjid teh henteu diukur ku bangunanana, tapi justru ku pangeusina. Masjid anu geuning teh masjid anu seueur pangeusina. Kadang kawis ieu mah ninggal dina segi sisi gelapna atawa sisi negatifna. Kadang kawis nya pinuhna masjid Kubah emas teh pinuh ku nu tamasya, ku nu wisata teh. Gitu. Nuhun da beuki kantos lebat ka dieu itu geuningan mayar kalau ke masjid teh. Mayar teh di payun 25.000 gitu berarti. Jadi lebat ka masjid teh mayar. Tiasa dilibat tiasa popotoan segala gitu. Jadi sapertos naon atuh wahana wisata gitu. Tungtungna teh gitu. Orang mah nya canak sae sangkana we gitu. Gana mah nya eta nyandakna kana pendapat ulama nu sanes. Gitu. Gitu deh. Walau ta'adadat dobatu sogirot. Lamun teh mah disipuhna teh seueur titik-titikna, seueur bagian-bagian mun hiji parabot gitu. Jeung deui henteu mungkin deui dikumpulkeunna teh dina hiji ieu gitu teh. Dina hiji titik. Gitu. Intina memerlukeun lah gitu, memerlukeun pisan atawa karena tujuan-tujuan anu tujuan kesehatan atau naon gitu. Parabotan disipuh ku emas. Maka kumaha hukumna? Jaza ma'al karoha. Maka eta menang tapi disertai kalayan kamakruhan. Kalayan kamakruhan. Rasulullah kantos ningal hiji pamagat ngangge cincin. Ku Rasulullah langsung dicaketan, teras dilaan ku Rasul. Gitu. Tas dipiceun nya Rasul teh. Rasul ngadawuh saha wae jalma muslimin muslimat muslim gitu pamagat maksudna anu nganggo emas sabenerna manehanana keur naon neundeun seuneun naraka dina jari-jarina cenah kitu keur pamagat. Jadi pamagat mah sama sekali teu aya celah pikeun nganggo emas gitu, nganggo sutra. Gitu. Ari istri mah nya sabab secara fitrah memang emas perhiasan anu kedahna dianggo ku istri. Pamagat mah teh kenging. Gitu. Upami ngudageun kana pangaresep mah pasti istri resep, pamagat resep kana emas teh. Dari emas mah dina Al-Qur'an oge seueur dicarioskeun atuh da. Bahkan emas mah kan mangrupikeun naon? Jadi penyeimbang nilai tukar. Kan artos-artos nu dicatak ke urang nu kurang dibalanyakeun eta aya backup-anana. Jadi kapungkur rukaina masih nyandukan teh. Jadi upami hiji bank dunia we ngaluarkeun salembar uang teh di backup di aya nilai aya emasna. Jadi lamun ieu artosna ruksak teh tetep emasna teu leungit. Jadi nilaina moal leungit gitu. Zaman kapungkur mah emas teh mata uang zaman Rasulullah sebatna dinar sareng dirham teh. Dinar mah mata uang emas, dirham mata uang perak. Sehingga uangna emas neta dinar dirham bade benjol bade kaduruk bade bubuk da tetap emas tetap perak jadi masih kena tetap berharga gitu ngan pada repot pan logam udah nyenak kanyut pundang ka mana itu gitu. Tapi praktisnya gitu jadi mulai inflasi gitu jadi bade nilai tukar sabaraha ge nya nilai tukar rupiah gitu lamun emas mah moal ieu moal kena ku inflasi gitu. Pan upami ayeuna mah artos geuningan, ayeuna artos kapungkur 10.000 sareng ayeuna kan benten. 10.000 kapungkur mah tiasa meser acuk, tiasa meser naon. Ayeuna 10.000 teh baso ge teu cekap. Tapi lamun emas sagram, kapungkur sagram sareng ayeuna sagram, nilaina justru bertambah. Henteu ngirangan. Gitu. Sehingga emas teh punya nilai keutamaan gitu dan menarik perhatian. Minat menarik syahwat istri pamagat gitu. Tah ieu teh keur jalmi-jalmi anu mampuh mah tapi mampuhna gaduh artos seueurna, gaduh kakayaanna teu dibarengan ku ilmu bisa wae. Kulantaran teu apal kana hukum,
manehanana padahal lalaki nyeun paparabotan atawa ngangge perhiasan-perhiasan tina emas sareng tina perak. Maka teu kenging. Daun dalilna dina Al-Qur'an salasna malah dina surat Al-Hakumut ge Bu kahartos teh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Geus mohokeun ka anjeun ngalalaikeun ka anjeun at-takasur. Ari takasur teh para ibu, lamun ku terjemah ieuna terjemah umumna nyaeta bermegah-megahan. Lamun dikotek tak eta tata bahasana eta takasur teh ditambahan aya ta sareng ka alif. Asalna teh tina bahasa kasaro, kasaro teh kasirotun, hartosna teh seueur. Ditambahan ku ta jadi takasaro ya takasaru. Eta teh tiasa berarti manehanana bermegah-megahan atawa pura-pura memegahan, pura-pura mampu, pura-pura bisa, pura-pura boga. Tah, tapi sabenerna mah teu boga. Gitu. Eta lebet kana takasur. Jadi alhaakumut takasur teh henteu ditujukeun pikeun jalma anu baleung harungkul, anu galadu harta. Jalma-jalma anu kokoro tapi lagana laga jalma beunghar eta kalebetkeun kana takasur. Kumaha atuh hatta zurtumul maqabir geuningan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamuna summa kala saufa ta'lamun. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim bakal ditingalikeun kana neraka jahim gitu. Jadi takasur teh urang teh ulah nganggap ada bermegah-megahan atau berarti keur jalma anu boga unggul. Bilih gitu. Urang kitunya kalebetkeun tapi naudzubillah gitu urang kalebetkeun. Ngan bilih gitu. Aya nu katingalina teu pati pada apal teu pati mampu teu pati boga tapi lagana atawa bergaya seperti orang kaya kadituna teh maksakeun. Terlalu memaksakan diri supaya hayang katingali ku batu. Eta bagian tina at-takasur. Jadi nyalah ngalap cukup kuno aya we gitu. Ulam ku takasur kitu lamun jelema anu teu gaduh teh engke leungit eta teh leungit sifat qanaahna gitu. Sifat sabarna ngaleungit ku sifat takasurna, sifat qanaahna teu aya gitu. Nya sifat qanaah narimakeun ku nu aya gitu. Engke teh bakal memaksakan diri hayang katinggal teh hayang kapuji. Jadi mencari perhatian ti makhluk di antausna kitu. Tuh, wala yajuju tahliyatu judron tuh. Teu meunang ngahias judron teh tembok. Wasakpun atap. Walawil masjid sanajan masjid. Nya masjid urang misalkeunna dah ieu makas masjidna seueur pisan. Urang lapisan misalkan ku emas. Teu tiasa. Namawi jadi perdebatan gitu. Kubah masjid dia dilapis ku emas. Da lamun dikumpulkeun emasna sabaraha grameun nya tiasa diangge kegiatan sanes anu langkung manfaat kitu nya. Keun we ari masjid mah kubah mah da engke gak kahujanan lebar gitu nya. Lebar gitu. Masih kene tiasa kene ku semeh, tiasa kene ku mermer, tiasa kene ku naon. Jadi tetep bakal katinggal isrofna teh gitu. Sanajan maksudna hade hayang nimbulkeun memunculkan memperlihatkeun kana kagagahan umat Islam bahwa umat Islam teh beunghar ulah kacaritakeun umat Islam teh anu nyayer di jalan teh geuningan kieu bari nyetel kaset ngaos gitu. Cenah nih umat Islam teh cenah geuningan naon balang sak eta hayang ngabangun masjid oge kuat ka meni nyayer di jalan cenah teh. Eta teh katingali ku umat sanes anu teu pati resep kana agama Islam bakal jadi senjata keur nyerang umat Islam. Umat Islam teh cenah balang sak cenah mari miskin hayang ngabangun gereja ge. Soalna lamun urang dibandingkeun dia memang bener secara materi mah nu nya agama lain lah sebutkeun ulah gereja gitu. Da sejahtera itu. Lamun aya ka dinya jalmi anu panggindingna
jalmi anu panggagahna asdukna sae perhiasanana sae eta teh pendetana. Jadi sejahtera pisan. Sabab memang aya iuran ti jamaah masjidnya sekian persen. Jadi tina penghasilanna teh geus diatur ku agamana teh jeung ku aturan gerejana teh. Jadi tina penghasilanna teh aya sekian persen anu tiap bulan lebet ka gereja. Saurna saur pendeta mantan pendeta Matius gitu. Dina ceramahna gitu. Pada urang mah henteu gitu. Tah gitu. Jadi teu tiasa cenah. Tahliya tu judron ngahias tembok, ngahias langit-langit. Awil Ka'bah tuh atawa Ka'bah. Dina ieu teh ulama ieu teh Amin Al-Qurdi anu ngagem kana madhab Syafi'i. Gitu, madhab Syafi'i. Tah, jadi umumna memang ngalarang, ngan pedah aya sebagian ulama anu berpendapat lamun maksudna pikeun nunjukkeun kana kagagahan umat Islam, ngamulyakeun kana simbol-simbol agama Islam cenah eta teu nanaon. Nah, urang mah sae sangka nya panginten maksudna ka dinya nyana kana pendapat anu eta. Gitu. Ka'bah supaya nunjukkeun non memperlihatkeun kana keagungan umat Islam. Gitu. Termasuk masjid Dian Al-Mahri teh ya. Kubahna termasuk lampuna ge aya emasan teh di masjid Kubah emas eta teh. Masjidna teh. Kumaha lamun di urang diterapkeun kangen naon gitu. Di urang di masjid urang. Jadi gindingna masjid teh eta teh bagian non di anu paling utamina gindingna masjid teh ku jamaah anu ngalebetanana. Bahkan para ibu sadayana ketika masjid diginding-ginding ieu teh kalebetkeun kana ciri-ciri kiamah. Zuhrufal masajid diantawis ciri kiamah teh. Ciri kiamah anu sugro. Nyaeta jalema umat Islam ngaginding-ginding masjid. Gitu. Ngaginding-ginding masjid pahade-hade. Aya masjid anu didamel di lebatna teh aya balongan, aya laukan geuningan. Giningan. Jadi cenah supaya langkung adem, supaya imam teu nunutan, mun imam nunutan cenah ke labuh kana cai cenah. Ya begitu. Aya masjid anu didambalna teh jiga potongan Ka'bah di Bandung di Bandung Barat di nanti eta teh. Aliresan teh nyata kenging Ridwan Kamil. Itu seueur lah di aneh-aneh, di aheng-aheng desain masjid. Eta teh sabenerna kalebetkeun kana zuhrufal masajid. Lebet kana masjid paginding-ginding. Di mana masjid semakin megah tapi anu ngisian, anu ngalebetan jarang. Eta ciri-ciri kiamah. Tuh. Awikin diliha atawa lampuna bidahabin au pidotin bujeng-bujeng emas perak oge teu kenging nya tadi ngahias itu ku perak teu kenging ngahias lampuna ku perak teu kenging gitu. Nya muhun nya ta eta teh nyandakna kana tadi teh pendapat tadi teh ngamulyakeun nunjukkeun kana simbol-simbol Islam, simbol-simbol agama gitu. Eta. Muhun. Nya kadinya nyandakna teh. Soalna hadis anu ditinggal kapendak kitu ku abdi keteranganana seseueurna teh panyarek nabi gitu. Teu kenging. Nah, timbulnya sebagian para ulama anu mendalami karena iya ilmu fikihna nya pendapat gitu. Berarti nyandakna kadinya gitu. Gitu. Nya hal anu wajar sareng kahartos ku urang oge. Urang teu kedah ngadebat, teu kedah ngaieukeun, di mempermasalahkeun gitu. Nya panginten kadinya we ieu pendapat nyandakna gitu. Da urang ge kahartos tuh lamun ayeuna makam Nabi Ka'bah gitu nya nyapelekeun ku urang sakeuna henteu diginding gitu, henteu diginding ku emas engke nya bakal hade leutik
lambat laun bakal jadi omong gitu. Umat Islam teh miskin teh ya, umat Islam teh aya kagablek teh ya misalkan gitu. Eta mah di Arab. Ngan dia mah di urang lamun aya nya urang teu kenging gitu. Wartosan ku urang carek gitu nanaon gitu. Pamaget nganggo. Di ahli ieu mah panjang sabutna kami akeun banyak. Upami maot teh sok kibasuhan kuno sanes. Tapi pasihan mun upah kita namanya. Di pasanggarepen gitu. Istri eta mah da masih upah mun eta upah buruh gitu. Nya di eta mah ieu mah eta mah eta mah ieu mah nyarioskeun paparabotan ieu mah. Parabotan anu biasa kumanehna dianggo didamelkeun tina mah. Tah gitu. Sareng tadi ngahias-hias tembok atau lampu naon gitu tah di seputar rumah urang ulah terjadi gitu nu tina emas sareng tina perak. Kecuali perhiasan istri mah. Perhiasan mah nya mangga. Nu penting ulah ata kasur teh sagala diterapkeun gitu. Ata kasur teh bermegah-megahan ulah sagala diterapkeun. Istri mah nya saya emang keadaan kitu. Ngan bilih aya pamegat gitu. Kula wargi urang nu katinggalna engge emas engge perak. Partosan pamegat mah teu kenging. Teu kenging pamegat mah. Cincin nikah teh kenging. Cincin agesan gitu. Gitu. Pamegat mah perak teu kenging. Pamegat mah gitu. Oh, aya batas nami teh mah supaya henteu kalebetkeun naon batasan supaya henteu nimbulkeun kasombongan ulah kitu. Ukur ku urang jigana urang lamun nganggo perhiasan sakieu bakal milaraan ka batur, bakal jadi omong ya tah minimal kadinya ngukurna gitu. Ngan ulah sagala dianggo kadituna teh berlebihan supaya ngaleungitkeun tina kewajiban zakat. Tah maging ke dina emas anu disimpen anu wajib di zakatan anu dianggo henteu wajib di zakatan. Gitu. Nah, kadang kawih jalma teh urang anggo we atuh cenah beh teu jadi wajib zakat. Sabaraha ari wajib zakat emas nisabna? Nisab zakat emas teh upami dugi kana kirang langkung 80 gram. 78 dugikeun ka nya 78 lah, cek sebagian 80 gram. Eta ge sataun ngantosan sataun. Jadi upami gaduh emas teu acan dugi ka dinya teu wajib zakat. Tah, cenah da ieu mah bisi ka naon daripada kaluar ku zakat mending dianggo cenah. Sabab nu dianggo mah henteu wajib zakat. Akhirna sagala dianggo gitu. Tah gitu tah. Wajah tahliyatu aladil harbi. Tah, aya kameunangan ya ngahias alat peperangan kasaipin, pedang atawa tumbak. Gitu. Bipidotin ku perak kungkul. Jadi lamun paparabot perang ieu mah nya ieu mun kabungkur ieu perang daena mah moal gitu. Parabot perang karena pedang terus tumbak eta mah meunang disipuh tapi ku perak kungkul. Henteu tiasa ku emas mah. Kumaha lamun paparabotan urang tadi dikiaskeun ka dinya mah tiasa ieu teh Bu. Soalna kan ieu paparabotan pada intina kan parabot keur berjuang gitu. Gaduh koret misalkan da keur ieu sami berjuang, bade dilapisi ku perak beus seukeut misalkan. Ngan nanaonan gitu. Teu nanaon sih ngan nanaonan gitu. Parabotan gaduh pesau gitu. Padagi ieu perang gitu. Padagi gitu. Wa yajuzu tahliyatul mashab bidahabin au fidotin lil mar'ati. Meunang deui aya ngahias mushaf Al-Qur'an, Bu. Kalayan emas atawa perak linis lil mar'ati pikeun istri. Jadi mashab tiasa dilapisi ku emas ku perak. Eta tapi pikeun istri hungkul. Pamaget mah teu tiasa. Nya misalkan bade ngadamel kangge mahar gitu. Pesen dilapisi cenah ieuna coverna ngangge emas gitu. Eta mah teh sawios tapi kangge istri engke anu nganggona teu kanggo pamaget. Gitu.
Wa bi pidotin li rajuli tah ari pamagat mah ari semet ieu mah tiasa cenah perak mah gitu. Pamagat mah tiasa ari perak mah. Dina mushaf tapi nya dina mushaf gitu. Wa tajibu fihi zakat. Tuh, kana teh lamun teh mah terjadi kitu nganggo emas teh tah. Nganggo emas ieuna gitu. Eta mah tetep jadi wajib zakat kana teh sanajan aya dia di Al-Qur'anna dianggo. Kan hukum asalna teh emas para non perhiasan anu teu dianggo eta nu teu wajib zakat wajib zakat anu dianggo eta teu wajib zakat. Tadi teh nyaritakeun mashab anu aya emasan. Maka lamun dina mashab mah sanaos kitu eta kadah dietang dina zakatna. Dina zakatna kadah dietang. Gitu. Sabar zakatna emas. Zakatna emas teh 2,5%, 1/40. 1/40. Tina nisabna sabaraha? Tadi teh nisabna teh 78, cek sapagian di 80 gram. Bahkan emas mah termasuk jadi batasan keur ngukur dina masalah menentukan kisos, menentukan lamun nerapkeun hukum Islam kan geuningan aya potong tangan jalma anu maling. Tadi ukurna teh engke teh kan harga emas teh Bu. Ieu malingna sabaraha? Lamun malingna harta nu dipalingna teh mencapai kana harga emas 83 gram, tah nembe ditegakkan hukum dipotong teh. Gitu. Lamun henteu dugikeun ka dinya, henteu teh. Jadi dina kisos henteu serem, henteu asal maling potong, henteu kitu. Tetep aya prosedurna heula. Jadi lamun asal maling, asal ieu potong-potong eta mah nya kejam sareng sadis atuh. Jadi nu dimaksud kisos teh tetep aya aturanan di antawisna tadi teh. Upami palinganana harta nu dipalingna teh mencapai kana pangaos emas 83 gram nembe dipotong. Jempolna gitu. Jempol kanan, jempol kiri, motong deui ieu kana teh gitu. Daripada ada di penjara. Tetap kudu dibiayaan hidupna teh Bu. Kudu dibiayaan hidupna gitu. Lamun ngemutna panjang mah bakal kapendak hikmahna tina penerapan kisos teh. Nah pada di urang mah dan negara urang mah sanes negara muslim secara hukum, secara dasar negara sanes negara Islam urang mah. Negara urang mah negara demokrasi ban landasanana Pancasila sareng Undang-Undang 45 teh. Jadi teu tiasa urang mah. Bari kitu oge nu maling, lamun anak maling nu kolot atau sebalikna anak maling nu bapa maling nu budak eta mah teu ditegakkeun. Sanajan tadi teh entos melampaui kana batasan 83 gram. Gitu. Jadi lamun malingna ti kolot mah teu ditegakkeun. Atawa kolot maling ti budak maling ti kolot. Teu ditegakkeun. Naon sababna? Ya bahasa barang kolot barang budak geuningan gitu. Gitu. Eta gitu. Tah ieu teh engke teh nyambung kana masalah engke perhiasan-perhiasan nu di urang araraneh Bu, anu rambut disambung, dicet, pamaget ditarato ke bagian tina bahasan-bahasan ieu nganu jelas teu meunang we tato pamaget istri gitu. Gitu. Teu tiasa karena atas dasar seni gitu. Tarato gitu. Tapi kita dina pertemuan anu sanes ieu mah nembe nyarioskeun masalah emas dina paparabotan teu kenging. Dina perhiasan mah istri tiasa, pamaget nya teu tiasa gitu. Lah kitu panginten para ibu udah tos langkung teu boleh mah ge nya gitu. Itu tos langsung teu boleh. Urang